Sanarin ang hitung tuh. Kamu sembung. Iya, oke, ayo tungguin. Ayo. Kunaon Neng. tah? Dengan neng putih amat. Betul lah putih. Masuk ngebon, yang masuk ngerem di imah. Neng. Ah, Arek nanya kan neng. nanya naon. Nanya iya. Adik neng nerima alasan naon. Nah, nanya kos gitu. Kadela mah hayang nyaho. Nanya kok. Muhun, Hiji. muhun. Ami temanis. Kedua, ama lucu. Pokoknya mah hidup neng Mila. Ngapa lo ama ke atas awan? Ayo aku naon. Kadela ama terharu. Atulah gitu-gitu teuing besi. Neng, Astagfirullah, aku naon. ini neng mah peres bae kak. Kunaon ge? Ama haus. Perlu dibasahin. Saruan neng gak haus. Kada tugas neng cai. Oke, anak neng cahilanya Kak Indosiar. Indomaret meren. Iya, Indomaret meren. Ya. Kamu silakan itu. Oke. Assalamualaikum. Salam. Kamarana ieu warga aingnya rehe amat ya itu ayah hiji tuh. Neng keur naon di dinya? Percalik be. Keur ngadaguan saha? Aa, Meudang Bapak RT mencalik di dinya, Neng? sok mangga. Ada seden di RT. Pak RT. Hah? Pak RT kan resmi jadi Pak RT di dia kan masih pakai topi jing. Ari Pragang Peci di mana? Bener-bener teh nyambung ya RT. Gua aing mun Pragang Peci mah mun aing neuk meuli 5 meuli. Atuh pan tadi ngebahas eta. Buku aing neuk meuli Pragang Peci na eueuh tararutuk balalik. Lah, bener-bener teh nyambung ya RT. Ih, itu masih Muna jeung si Eta, kenalnya? Duduk-dudukan, diukna dulunya duduan. Wah, bahaya ieu mah. Mending bejak hendak we kasih Sule, gawat mah. Ay Pak RT nak naon ka dieu? Buku aing kenangan warga. Tek naon neangan warga jeung mang? Lu bedas sih ngomong namunan bedas. Dek naon warga di teangan Pak RT. Diajak ngaliwat, ku aing ngajak ngaliwat. Ih, mantap eta mang. Bunga eteon hesed jasa. Aduh. Anak, aca! Kebenaran jasa aing kapanggih sia. Kebenaran naon sia? Gawat cong, gawat. Gawat naon? Sia mangisi Sule henteu. Itu. Atuh si Muna duduan si Ete di pos, nyaduk kenapa parempet deui ge. Terus? Atuh pila ku si Ete bogohon ka si Muna ge si Muna makabogo si Sule. Bahaya meski mapugu pabejak ka si Sule. Terus? Geus aya pabejak ka si Sule. Landut. Ada teteng di mana? Nek naon sia? Yang minta duit pugu mah teteng. Yang jajan aingna. Kata sia mah di saung. Yang di mana? Di kulon. Kan itu. Heeh. Kurang teteng ditinggalkeun ku sia. Kan aing nek nang cai heulan ka imah. Atuh jajan ka warung, ulah ka imah yang cai. Ulah sok kitu sia kakak ipar mah. Gue sih sama kacirina tuh buka duit.
atau boga duit cek wari. Geus kena main bakal boga duit ke badag. Ogas ayo anter aing ke ditu. Kata aing. Geus sia nanggawan di dia. Aing nyokot cai heulan ka imah. Heeh. Oke. Boga adik iparnya galak. Pepet laku kowe make balukang. Eta aing dek bae kana si Kuprut. Ugu jelema teu boga duit. Aing nanaon asal alik bae. Gusto aing mo lah bawa masih sa McDonald ko aing. Ada si Kuprut kebelamat yang kayak ge. Kesel be aing. Hoy, tuh si Bom masih banyak untuk lagi mana? Itu pada. Bok, nama itu Sule. Angge tadi majeng aing bae duaan dia. Terus kuali ke mana? Balik ka imah nyokot cahe pas kitu aing tenangguan di dia. Dekat di dia moal. Teu nyaho pugu keur kadikeun aing nangguan. Gawat. Gawat kunaon, Bo? Tetesnya. Oh, Duaan. tuh si ete budak teh di ding tuh di pos 2-an be. Manya. Ha, geus tuh dia be urang tongguan si Sule, sugan aya ka dieu. Tuh si Sule tuh. Anjing le. Le, ka dia. Nah. Anjingnya. Hah? Liuk. Nah, aing kita diok enawan. Gawat. Gawat kunaon? Kaboga sia nak dicium ku si ete torek. Sia di mana? Di pas kulon, ku yang diintip duduan nyajuk na tempetan nak dicium di ge. Sule. Goblok eta si RT. Tong lunjak ka aing bang. Oh, geus saya teangkeun Sule. Sayu teangkeun. Ayo. Oke. Tonjok ku aing, paling ku aing. Sayo. Oke. Geus ayo Sule. Bangsat doang si eta. Oke. Tabuk ku aing. Bangsat doang eta si RT. Tenang. Nah, tenang. Wah, ulang tahuan ini tuh, intip. Pengajak ribut situ ke aing, ke bogo aing. Hai, intip pula tadi dia. Ayo. Sayo. Tuh, di. Le. Tuh. Dicium sia gedeng di ge. Eta si eta lunjak Geus saya sampurna bisa dicium sia. ke bogo aing. Woi, jangan nawan di dia. Ente le. Ente yang malek di dia ngan ngobrol dang diuk le. Ente. Dia aing jauh-jauh di imah ka dia mau cai penghargaan aing goblok. Saya teh salah paham. Saya paham naon. Nges juga lah dijelaskan. Oke, adiuk yo. Ya amun jeung partai teh keur ngarencanakeun ngaliwet. Aya menang info di sajing. Tuh, menang kasih sikat tuh. Ha, eta sia bener kaliwat di dia. Nak le, bener le. Nanaonan jeung nanaonan. Geus intina mah mun hewa kana. Aing ge hewa ka sesule sia tong hargaan aing ke sebagai RT di dia. Hewa yang mah sesule. Karena sisi kayo, kebawa aing hawa murni ka aing yo. Mak, rumah tangga Aceng rusak dia mah. Neng, Astagfirullah, aku naon? ini neng mah keras bae kak. Naon ge? Naon ge? Tadi lah mah haus, perlu dibasahin. Oh, neng ge sarua haus. Oke, arek neang heulanya ke RCTI. Neang sekarang.
Neng keur naon? Aduh, kudu tutup.